Bakat cari geus beres masak mah geuninganannya sok uprat aprek ke tuh dieu minyak aya cai mawa imah kudu we dilapan ceula mus beres masak teh kudu we imah nya pisan dilapan. Tadi dia oge sija geus kacai ceu heueuh pan tadi teh aku teh keur ngelap-ngelap meja pek teh sija teh hayangeun kacai heueuh biasa geuninganan ceu midil matakan ku aku teh langsung we kajaman pek teh ngarti ceu langsung we dimanian. Meureunnan geus biasa kitu lamun midil teh lamun ngomongkeun kacai teh langsung ngagidik ceu teu kudu nitah 2 kali sakali oge langsung jia kajaman langsung ngagidik ceu eta teh teu kudu urang hayu we nitah. Pastina oge karesepna ngome cai meureun nya ceu nya tah ieu ge beres dimanian geus beres di bajuanana oge teu hilap ieu teh make skincare-na baby cream minyak seungit jeung ulah poho nya ceu nya lantaran ieu buukna sok ngaruig geus jarocom urang kuncir. Beres didangdanan arek dikamanakeun eta ceu budak teh arek dihuapan ceu biasa pan sok hayang nutur-nutur ai diantepkeun ka dapur bisi kacai ceu mata kudu ditungtun we ieu teh tabari ngome HP heueuh karesepna teh si Marsha lamun teu si Marsha si Baby Shark geuninganan heueuh si beungal si Marsha teh. Tapi si jate reseupeun ceu lamun nonton si Marsha teh sok anteng tah ieu ge bari dihuapan ceu heueuh geunah nya jadi orok mah geus mani dihuapan wah heg sing tibra nya jia nya engke geus ieu geus dahar geus naon teh kudu tibra poyoyna ge tapi geus dahar ayeuna mah ceu moal ka dipepene heueuh kunaon cenah ceu moal ka dipepene heueuh loba pigaweun ceu aya gerohaneun tu geuninganan nya beres ngahuapan budak aya gero heula nya ceu nya anu sahunyudan cenah ceu loba gerohaneunana heueuh da unggal poe ge loba ceu kadang-kadang saeutik mah bisa diitung ai saeutik mah paling sakali 2 kali saeutik ai ka ituna mah terus loba heueuh da lamun masak oge sok kadang-kadang tarurun parabot oge. Beres ge gero ieu teh arek nyokot spray ceu heueuh arek ganti spray teh di kamar geus bararauh dahdir bararauh cubluk ceu eta teh di kamar teh wah geus teu geunang geus sagala rupaning babauan. Langsung we nya ceu nya urang ganti tuh geus disapukeun tadi teh nya memeh dipasangan spray tuluy urang pasangan ieu sarung bantalna tuh biasa we seperti biasa ceu si jia mah nyieun kariuhan sorangan newo-newo we kaitu tingkah mana ayeuna ceu teh katingali deui ning eta. Beres kamar hijina tuluy ka kamar hijina deui ceu ieu teh heueuh teu hilap urang bukakeun heula jendela anggarah aya hawaan tuh geuninganan si pejitna ge ceu seperti biasa sok katingali heueuh ngan urang turuban we ku spray ceu da urang disaturuban ku spray mah moal katingali eta si pejit kasur langsung we urang ganti ceu komo ieu mah kamar parawan tongtong mah nya ceu dahdirna ge loba ieu mah ceu sok ngarelai geuning ai peureum teh biasa teuing budak teh sok kararitu ceu kararitu teu budak di eceu-eceu. Beres ganti spray ieu teh tuluy urang bawa sasareuna ka dapur beres dibawa urang nyokot sapu teu hilap nya ceu nya urang ngagidik deui ieu sasapu bagian kamar tuh geuninganan si jia mah ceu sok arek kumaha beresna coba ceu geus diberesan hayo we diacak-acak dikumenana tapi nya keunai asal ulah ngaganggu we ceu ka urangnya urang sasapu heula tuh urang piceun kaluar lah runtahna engke ge sasapu di buruan nya ceu nya urang duruk beres sasapu tadi dia oge ceu urang asup-asupkeun